au yahudiyatu atawa ngucap ya si wong he wong wadon kafir Yahudi au nasraniyatu ata ngucap ya si wong he wong wadon kafir Nasrani au laisa atawa ora nono ya si wong iku au laisa atawa laisa atawa ora nono ya si wong iku bidinin tetep kalawan agama wakasuriati lan samalehe kaya memesuh oleh memesuh bismin kalawan jenengan sawiji sifate ismin min asma'ihi kang tetep satengah saking piro-piro jenengan Allah sifate Allah ta'ala hale mahaluhur ya Allah awadihi atawa kalawan jangjine Allah awa'idi atawa kalawan pangancame ya Allah mimman saking wong Sulaiman layah fakang ora samar oleh ora samar ala ingatasiman opo nisbatu dalika nyubangsaken mengkono matkur oleh nyubangsaken ilaihi maring ya Allah subhanahu maha suci ya Allah au yahudiyatu atawa tina sawarena murtad omongan teh ngomong kieu kajalma Islam awewe atawa ya ngomong hiji jalma muslim ngomong kapapada muslim awewe apakah anu ngomong nama lalaki apakah awewe cuman anu diomonganana si mukhotobna awe dasar awewe kafir Yahudi yo awewe Yahudi padahal eta teh jalma Islam awewe eta yo awewe kafir Nasrani dasar sia awewe Nasrani nah pada eta teh anu disebut-sebut anu diitobar ku manehna teh awewe muslim awewe aya namun tamu muslimah tapi disebutkeun ya Yahudiyatu ya Nasraniyatu tah nu murtad nama nu ngomongna nu murtad nama nu ngomongna kecuali lamun bener-bener bahwa aya namun tama eta awewe anu muslim nu disebutkeun awewe kafir Yahudi teh disebutkan awewe kafir bener geus asup Yahudi bener geus asup Nasrani eta mah teu malih bahasa kufur teh lamun bener mah ieu mah teu asup Nasrani teu asup Yahudi kari-kari disebut si Yahudi
kali-kali disebut si Nasrani, mangka bahasa murtad eta bahasa kafir eta balik kasorangan ulah ayeuna mun tama wani-wani lah nyebut ayeuna mun tama kafir ka jalma muslim walaupun nyaeta aya tanda-tandana ulah waka dipastikeun komo lamun langsung disebutkeun geus kaluar tina agama Islam ulah ayeuna mun tama sembrono di dinya sabab eta bahasa murtad bahasa kafir bakal mali ka urang tegasna nu ngomongna anu kafir teh gitu. Alaisa bidinin atawa ayeuna mun tama eta jelema teh nyaeta ayeuna mun teu ngomongkeun ieu sia ayeuna mun tama eta teh agama anu dicicingan ku maneh teh lain agama anu bener lain agama eta teh lain Islam teh lain agama ngomong karena Islam lain agama nu diagem ku jalma Islam teh disebutkeun ku manehanana disebutkeun lain agama maka nu ngomongna anu jadi kafir teh amalau aroda anapun lamun ngomong si jalma bikolihi ku omongan manehanana ya kafir teh anau sanyana eta jalma anu diomongan ku manehana anu disebut ku manehana ieu si kafir di jalma kafir kafirun nikmati nu dimaksud lain kafir i'tikad tapi kafir nikmat atawa ayeuna mun tama'au yaf'alu atawa migawe eta jalma anu disebut kafir teh migawe paklal kufari kana kapagawean urang-urang ayeuna mun tama kafir tuh gitu atawa anu dimaksud ayeuna mun tama kafir teh pan kafir teh maknana teh kufrun teh asatru nutupan kuring mah nyebut kafir ka anjeun teh lain kafir nu dimaksud kafir i'tikad kafir ayeuna mun tama akidah satir kafir teh gitu awsatiru jar'i nyaeta anu ngabunian pepelakanana lain ayeuna mun ta kafir akidah sabab ayeuna kufur teh di mana satru jadi lamun kafir teh di mana satir gitu jeung maneh teh jelema anu nutupan ngabunian pepelakan tah palayak buruk tah baheula osok ayeuna mun teu kolot-kolot urang baheula mah daftar rogmo nya adalah ayeuna mun teu baheula mah gitu da mun ayeuna ulah da baheula mah geus boga angeureun walaupun jika bahasa nagariha da geus baroga ilmu boga angeureun asa ayeuna mun teu pernah ayeuna mun teu kantos apa nyebatkeun ngadongengkeun ari nuju alit teh cenah ayeuna mun teu asa eteh asa mah jaja ayeuna mun oneng almarhumah dicanak ayeuna mun teu bekati babat tuluy ayeuna mun teu dianggoan ayeuna mun teu anggoan nganggo ayeuna beubeur kitu ngobeubeur dugi teh ka ti babat ya lonto pantes cenah teh budak keneh oge geus dididik kafir pantes teh budak keneh oge dididik ayeuna mun teu kafir maksudna tuturuti kana pagawean urang-urang kafir sabenerna mah ari tuturuti kana pagawean urang kafir mah eta mah urang ge da loba sabenerna mah ayeuna mun tapi teu matak laon teu matak ayeuna mun ngomong gitu tapi ka ayeuna mun teu madahar baheula mah dahar dasar ayeuna mun teu mah tiga nu jelma kafir dahar teh gitu nah, alias teu islami gitu berarti teu islami apalagi ayeuna mun teu gara ayeuna mun teu lamun hajat sok bingung lamun onang ka gedong geura di gedong mah pun ayeuna hajat teh geuning antara make ieu nya antara make no
cara make kursi gitu kan gitu. Dina resepsi ayeuna anu gedean teh urang atuh da ayeuna mun tak kudu pipilun kaos jeung batur gitu. Logag legeg bari ngopi bari ayeuna mun teu madahar teh nya ta eta. Pada eta teh ayeuna mun teu pagawean ayeuna mun teu kafir gitu teh laga-laga gaya-gaya ayeuna mun teu kafir gitu teh. Tah lamun urang nyebut ayeuna mun teu kafir kanu kitu nu dimaksudnya eta kafir nurutan pagawean kalakon orang kafir teu ngadak-ngadak kufur teu ngadak-ngadak murtad ngomongna da eta mah lain maksud ayeuna kafir iktikad gitu. Kafir iktikad. Kadua ayeuna mun teu menyebutkeun si kafir ieu teu matak balik eta kakufuran kana ngomongna tegasna ngomong teu matak jadi murtad teu matak jadi keluar tina agama Islam. Lamun nyebutkeun ayeuna si kafir kabatur teh lain kafir iktikad lain nu dimaksud nyaeta kufur nikmat. Tah eta ge geus balatak di wae kufur nikmat mah. Apaan kemarin kasih ceritakan malam kemis teh. Jadi di mana-mana salah penggunaan tina nikmat Allah Subhanahu wa taala, nikmat baik nikmat materi, nikmat fisik, nikmat anggota tubuh orang, anggota badan orang, salah metakeun, salah ngagunakeun teu sesuai jeung anu dipikarido ku Gusti Allah eta teh geus disebut naon? Kufur. Cuman kufur naon? Tah, ieu nyebutkeun si kafir sia. Tapi ayeuna mun teh ngomong kitu teh nyaeta maksudna kufur naon? Teu jadi kufur nu ngomongna. Da lain ayeuna mun teh ngofurkeun iktikad akidah lain gitu. Ngantong lah tong kikituan itu. Tong ayeuna kikituan pada ayeuna mentang-mentang da teu naon ayeuna ieu maksudna nyebutkeun kufur kabatur kufur nikmat mah da teu batak jadi kufur urang. Ada tenanaon ayeuna mun teh nyebut kufur kabatur aya maksudna urang aya maksud kufur kabatur maneh ayeuna mun teh ngalakukeun kalakuan urang kafir tuh urang teu kufur atau nyebut ayeuna si kafir ayeuna kabatur da maksud urang mah maneh mah nyaeta ayeuna mun teh anu ngabunian anu nutupan pepelakan da urang meuleun kufur akidah tong coba-coba lah tong ayeuna mun teh dipraktekkeun ngan andai kata sehingga di mana-mana orang nyikapi, ngamati, menilai terjadi di lapangan lain orang ya mah. Jadi nulang ngalakukan lain orang. Si Fulan kasih Fulan, Jaed kaki Umar gitu. Orang kan ngabandungan si Jaed teh ngomong gitu, takwil ke eta. Ulah ayeuna mun tiba-tiba kurang ya tadi hukuman. Tah Jaed ayeuna mun teh ngomong tadi kaki Umar sia. Si kafir berarti jahitnya ayeuna mun teh geus kufur sabab ayeuna Ki Umar anu sebutkeun kafir ku Ki Jaid teh pandelma Islam ulah deui apa bisi ieu bisi maksudna Ki Jaid ngomongkeun kafir ka Ki Umar teh lain kafir akidah lain kafir itikad lain nyata kufur nikmat gitu. Orang ulah coba-coba jika ulah ayeuna mun teh urang nyaeta langsung mastikeun setiap ngadenge omongan batur nyebutkeun kafir ka pawal Islam tuluy urang ngadadak ayeuna hukuman mastikeun manehanana ulah tegasna malah ari bener jeung salah teh pikiran sorangan. Jadi lamun ayeuna mun teh nu kudu bener urang nu ulah salah urang kudu bener urang nu ulah salah ai teh batur salah teh kebae kumaha dinya ayeuna mun teh mana nu penting urang ulah salah amin lah si eta ayeuna mun teh meuni batur daraek ngaji kaditu kadieu nya ayeuna jelema teh kaya lain jelema nya teu sieun neraka lain jelema ayeuna mun teh teu sieun ku neraka kudu mikiran batur aya urangnya sing ketok tah urang mah sakitu asa itu ngajian tuh apa ya tuh aya nantung urang moal lain urang lain si etanya jelema teh ayeuna mun teh mun dibengis-bengis teuing mun digoreng-goreng ayeuna mun teh kalakuan nanya si eta teh tong make jeung mikiran itu urang nu ulah ayeuna goreng kalakuan
urang masuk ayeuna mun teu dipake ngandelei batur wae sagala teh ade ayeuna mun teu pake ngandelei batur aya urang mah teu kabita hayang nurutan goreng dipake ayeuna mun tangah hukuman batur aya urang mah ayeuna sapopoe ayeuna goreng teu ayeuna mun teu kapariksa matak dina sapalihna dawuh jungjunan di mana-mana Allah Subhanahu wa taala deuk ngerasakeun ka seseorang jadi jelema hade dawuhan ayeuna jungjunan idza ahabballahu abdan idza aradallahu khairan idza aradallahu khairan kahiji jahadahu fid dunya kadua wa bassarahu uyubahu di mana-mana Allah dek ngerasakeun hade kahiji jelema nu kahiji dipaparin teu resep teu cinta kana dunya kahiji dipaparin artina teu naon lain ngadak-ngadak di ayeuna mun teu kudu usaha deui ayeuna mun teu mah eta sok sama pengertianna teh di mana-mana nyaritakeun juhud teh jol aing geus sae isukon teu lain ayeuna mun teh pamajikan ayeuna mun tarasiko sing juhud we eta pagawean urang teh ceureuh teh jadi maksakeun ayeuna mun teh juhud teh ka batur gitu kadua ayeuna juhud teh nyata kadang-kadang keur budak mah sok dihartikeun ulah aya ulah ngukut ulah loba lain panjuhud pagawean hate lain pagawean doir pek wae musing tepi ka alam dunya ku sorangan oge ngan ulah aya ngait saeutik oge ati kana naon kana dunya eta gitu jadi muga-muga sing laloba dunya tapi teresep daripada ayeuna gablek teu ngan kada tambah sayangna eta mah ayeuna hanas gablek teu hanas ieu urang peuting teu da kena harus mikir ngalamun gitu teu boga wae mending ge loba ngan teu teresep atau teresep tapi loba teh sing eta eta mah ayeuna mun teu genah ayeuna eta mah urang ayeuna mun teu mah erek sodako urang erek ayeuna mun tama ngalakonan perintah Allah anu berkaitan jeung materi tinggal sok pek ayeuna maling keur bae aing da teresep pek teh kauruan euy aing da teu disimpen teh dina ati teu disimpen ta eta nu jadi rarungsing teh aya naon aya hub lamun dunya ayeuna mun tabarana sakuni mangkeung urang eueuh mahabbahan eueuh huban moal jadi masalah leungitna moal jadi masalah ayana ayeuna mun moal jadi masalah kadua cenah jelema anu deuk dikeresakeun hade ku pangeran teh basarahu uyubahu ku Allah ditembongkeun kaaiban sorangan. Jadi lamun urang ayeuna mun teu pinter ningali kana kaaiban batur jauh keneh tina dikeresakeun hade ku pangeran. Ketika geus ret aing bogo ge nu leuwih loba matoraka. Si itu maleuheun karek sakitu tapi aing mah eta dek mulai ayeuna mun teu Allah ngerasakeun hade. Jadi mun teu urang malah jadi ahli introspeksi gitu. Ahli ngariksa diri duduk dikeresakeun ayeuna mun teu Allah hade mah tangke teh ayeuna mun teu urang moal pati sempet nelek nitenan kagorengan kaeban batur karena naon fokus mariksana kana kaeban naon kaeban diri gitu ya pantas atuh urang salamet tina gibah
salamatina hasud, salamatina ayeuna mun tamah ngewa, salamatina suudon gitu datara fatih urat terete matak ayeuna mun taperhitungkeun di mana-mana urang lurat beret atawa dunga denge rek nimbulkeun suudon atawa rek nimbulkeun engkena efekna bakal gibah bakal ngupat tong diabur pangdenge teh tong diabur paningali teh orang sok ayeuna mun tama usil geuningan ayeuna mun tama kana pagaan baturnya sok panasarahaya wae pan agama geus nyarek wala tajassasu tong sok hayang apal wae kan si itu ka manakeun ku aing teh gitu tak ayeuna mun tama ayeuna mah ya lumayan cicit-cicit gitu aya positifna aya negatifna gitu tabanya tihula ayeuna da puguh meureunana ayeuna mun teu penting dek ngarona batin mana ketika ayeuna aya kejadian heuda si eta ieu ayeuna mun teu mah anu ngaliwat katingali na cicit-cicit ayeuna ngaliwat puguh ayeuna ngalakukeun ulah si eta moal salah si eta sabab anu kamera ayeuna CCTV nah jadi aya positifna aya negatifna gitu aya positifna aya negatifna tuluy ayeuna mun teu bener karana nya eta katembak ayeuna mun teu ku kamera CCTV eta jadi kumaha geus beunang sabab ayeuna mun teu beges ka kamera ayeuna ku CCTV eta obrolkeun omongkeun pokona wa ayeuna mun teu ku ayeuna mah nya dibilang ayeuna mun teu mutlak teuing jadi ayeuna mun teu nambah kebaikan segala rupi alat-alat gitu segala rupa ayeuna mun tama alat-alat ayeuna media-media jadi bisa ayeuna mun tama jadi positif bisa jadi negatif tergantung urang ngagunakeunana jadi sing pinter-pinter ayeuna gunakeun da tingali da jarang ayeuna mun tama HP teh digunakeun keur hubungan ke komunikasi ayeuna mah jarang jadi lobana bener teh padahal aya awal-awal namanya aya HP teh keur kebutuhan komunikasi gitu ayeuna mun teh ya paling aya pesan-pesan ayeuna mun teh kumaha gitu ayeuna kumaha ayeuna mun teh itu Allahu akbar teh jadi lamun ayeuna mun teh teu dibimbing ku pengajian ku keilmuan anu saperti kieu di zaman kiwari aduh atuh dada ieu teh anu pasti mah di mana-mana ti dituna di Yahudi gitulah di mana-mana ti dituna ti Nasrani pasti eta boga misi tertentu gitulah intina mah aya namun tama awalna orang muslim teh apa ya teh awalna lain dan sing ingat bahwa aya namun tama lain dimurahkeun malah mesin digratiskeun oge da puguh manehna boga misi atuh urang Yahudi urang ayeuna urang Nasrani mah walan tarda anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum hayang ngaruksak ayeuna mun tama Islam sina ayeuna mun tagilu ka manehanana sina gilu dimulaina nyata tina ya tinu halus tina luas tinu halus tina luas kana ayeuna teh ayeuna mun tama kieu saya ya da ayeuna mah ayeuna teh kudu make jeung capek-capek sagala ayeuna ini kamar rasa ayeuna tinggal tak ayeuna Google eta ayeuna mun efek naon teh efek naon efek negatif karena efek negatif teh urang anu dibere jag-jag belejag tanaga keneh ku Allah Subhanahu wa taala tuluy ayeuna mun tamakeun mending ayeuna bari ngaji teh bisa bari ayeuna HS bisa bari ayeuna mun teh bari keluarga sadiri mah teh kudu ke unit-unit ka madrasah mah tong jeung madrasah lah percuma ayeuna mah geus aya komplit mulai ayeuna mun teh kebersatuan kebersamaan ayeuna mun eta mah keur nini
keur aki-aki jeung nu keur rengkon tong pake ku urang hiji keur ini kadua keur aki-aki katilu keur pemuda-pemudi anu geus rengkon geus setruk masan tah didinya ngajina didinya ayeuna ngajina aya jarak-jarak mah ayeuna gaun aduh ini tagala dek pake naon ayeuna mun teh masukun atuh moal ayeuna mun teh urang aya rasa syukur panon ayeuna moal rasa syukur jeung ieu mah nya ieu dicobaan ya sok aya-ayeuna pengajian streaming keukeuh ieu pengaruh kana ruh kana batin urang keukeuh teu sarua keukeuh ayeuna teu sarua cobaan katanya ayeuna mun teh mah aya namun da ngaji kitu kan lain teu ngaji guru eta keneh kitabna kitab eta keneh urang teu hadir kana pengajian tuluy aya streaming beda kena ruh atau kena batin sok ayeuna cobaan ayeuna ngajah daripada tidak sama sakarya tadi saya tuh mah keur anu ayeuna nini aki-aki anu rengkon geus teu kaduga naon geus teu kaduga ini teh eta mah kitu daripada tidak sama sekali ai keur jag boleh jak moal bisa ayeuna mun tanganalkeun ayeuna tina HP tina ayeuna mun teh magoga tina ayeuna YouTube ayeuna ajengan kaluaran pesantren YouTube pesantren Google santan manggih teh ka ayeuna ge insyaallah teh ka kiamah oge tan ayeuna mun teh manggih ulama kiai ajengan di mana pesantren kulan eta teh ayeuna mun teh universitas YouTube universitas ana acan can manggih teh ka ayeuna ge insyaallah teh ka kiamah moal aya mah karena mau tidak mau ari dina keilmuanna hiji teh kudu aya masakat gitulah kudu aya masakat jadi lamun ayeuna eueuh masakat nya barokah ayeuna ilmu barokah ilmu kudu aya capek hartina mah kitu kudu aya capek ini kudu aya capek ayeuna mun teh cangkeuk kudu aya capek ayeuna tunu ayeuna tadi ayeuna aya capek mah bari sasapoe lah bari ayeuna mun teh udud kitu bari di ayeuna mun teh di tataranjang gitu kira ku ayeuna munang ilmu ku cara kitu nya bicara kitu moal eta nyaeta urang nyaritakeun hiji ulah wani-wani urang nyaeta nyebut kufur kabatur gitu. Kadua di mana-mana terjadi luar ti urang ya mah terjadi seseorang anu faes terus ayeuna mun tang ngeluarkeun kata-kata sia si kafir sia urang ulah waka ngahukum nyebut si kafir eta manehanana ieu teh nu kafir teh sabab kadenge ku urang nyebutkeun kafir bisi hiji nu dimaksud ayeuna nyebut kufur kabatur teh kufur nikmat tapi segitu kadua anu maksud ayeuna mun teh dasar sasi kufur maksudna nyata maneh migawe kana kalakuan urang kafir gitu katilu bisi nu maksud nyata satiru jar kita maneh anu ngabulan ngabunian nutupan tatangkalan pepelakan maneh takan eta mah lain kufur akidah lain kufur ayeuna mun teh akidah wa kasukhriyati jeung deui contona murtad omongan teh saperti teu ngageugeuikeun ngaheureuikeun bismin kana hiji jenengan min asma'ihi tina pirang-pirang jenengan Gusti Allah ta'ala halna mahalur Gusti Allah jadi ngaheureuikeun ngageugeuikeun teu mengolok-olok kana salah satu jenengan Gusti Allah Subhanahu wa taala itu mata kufur itu mata ayeuna mun kufur jadi ulah aya main-main ulah aya heureuy-heureuy ketika ayeuna geus hubungan geus berkaitan sareng jenengan Gusti Allah
Apakah ayeuna mun tama urang dina ngungkapkeunana, dina mengatakeunana, ngucapkeunana? Apakah ayeuna mun tama urang dina nyimpena jenengan ayeuna mun tama Allah nya? Ulah ayeuna mun tama naon? Ulah sembrono, ulah sembarangan. Ketika aya ngaremehkeun, nyepelekeun atau menghinakan atau mengolok-olok, ngageuhkeun kana salah satu jenengan tina pirang-pirang jenengan Gusti Allah, maka eta kufur alias murtad. Awadihi atawa ngageuhkeun kana jaminan kana janji Gusti Allah. Allah janji, Allah ngajamin keur jalma anu iman jeung jalma anu taat kamantenanana nyaeta rek dipaparin surga jeung deuk dipaparin ganjaran ku Gusti Allah Subhanahu wa taala. Kari-kari ayeuna mun teu diolok-olok yah ganjaran-ganjaran. Awas yah surga-surga can bogo. Ulah aya namun tama sikat mengolok-olok meremehkan, ulah aya sifat ngageuhkeun kudu dinas kudu aya serius teu meunang ayeuna sabab lamun digeuhkeun kanikmatan surga na ganjaranana eta mata kufur mata murtad termasuk ngageuhkeun kana ancaman ya neraka kumaha engken. Ya ayeuna mun teu siksa-siksa ayeuna mun teu kosno. Jadi ayeuna mun teu sehingga ayeuna mun teu naon ayeuna penista agama bahwa ayeuna mun teu urusan kiamat, urusan surga, urusan ayeuna mun teu neraka itu mitos. Naudzubillah. Berarti geus ayeuna mun keluar tina agama Islam. Emangnya siapa yang pernah ke surga? Nyangke atau dari Masya Allah. Jadi palingan dihanap geus di aba-aba geus aya rambu-rambu bahwa kebanyakan jelema terplesetna tina agama, tina akidah ieu nyaeta kebanyakan tina ucapan, tina omongan. Bahkan ieu mah latan hasiru cenah hampir teu karena kan jelema lolobana ngomong gitu lolobana ada ayeuna mun teu atur kitu bisi ayeuna mun pokona malah ketika geus berhubungan jeung agama hati-hati we kitu ketika berhubungan jeung akidah hati-hati ketika geus hubungan ayeuna mun teu jeung aturan ayeuna mun teu agama hati-hati jadi kudu serius eta mah. Jadi artinya ulah dimasukkan karena kaheureyan, ulah dimasukkan nyaeta karena kageuhgeuyan, ulah dimasukkan karena lelucon agama ulah dipakai lawak ulah aya naon teh humor aya nama agama. Iya pan apa aya surya teh humor gitu aya namun teh geuhgeuyan lelucon jadi itu bisa dipakai kan ayeuna teh geus ayeuna semarak geuna ayeuna mun artis mawa agama pelawak mawa agama tuh lain dina ayeuna mun teh forumna mah lamun ayeuna mun teh mah agama dibawa ku pelawak dibawa ayeuna mun teh otomatis jadi lelucon otomatis jadi lawak kalau otomatis jadi humoran kan sedangkan dia teu meunang dipakai humor tuh menang pakai lelucon. Masya Allah. Nah, jadi salah satu ayeuna mun tama para ajengan padahal eta teh ayeuna mun teh wayang teh nyaritakeun agamanya tapi ajengan ayeuna mun teh naon ajengan teu idin ayeuna kana padahal eta kan eta di antarana dipake lelucon dipakai nggak ngobrol ke si capot truk sakaya namun lah dipakai aja namun si capot tapi ke akidah aja namun si capot Masya Allah jadi lain ranah gitu lain aja namun taporumna heureuy mana saja deui we heureuy mah saja deui ulah aja namun tadi pakai
kaheureyan agama mah. Khawatir ayeuna. Da sabenerna bae dia aya bae di tumah da henteu teu pati loba heureuy. Nyata karena ayeuna mun tambah dia anu serius-serius kurang peminat sehingga pidato oge ayeuna mah mubalik oge payun naon? Payun lawan heureuy gitu. Jadi sagala we kudu make heureuy ayeuna mah. Aduh, agama mah kayak ayeuna mun teh. Dibuka ayeuna bawa heureuy. Nah, ayeuna mah wayang oge aya baheula mah simpati kolot-kolot baheula mah da teu loba heureuy ayeuna kabeh dinakeun loba heureuy sok ayeuna mah ti taun ayeuna mun 80 ka ditu dengekeun wayang 80 ka itu serius kita ayeuna mun tamadalang teh tapi ka ayeuna mun telepon bapa mah kapungkur saking ayeuna mun tama eta jadi ku nini kukut ku aki kukut jadi mun tas isa teh di dangdanan simpen we dina luhureun panggung coba tangke ditanya tadi dina wayang nyaritakeun lalakon naon berebet apa pan ayeuna mah nutungan teh bodorna heureuyna ayeuna mah lain jadi bebeunangan tina eta teh apal lalakon ayeuna mun teh wayang teh awal-awalna be sok ayeuna mah lain dengan eta Gatot-Kaca ya rame keur mainkeun Gatot-Kaca eta secepot ayeuna heureuyna lu adu biasa ayeuna mun teh lucuna gitu eta lain ayeuna mun teh lalakonna ayeuna mah ieu ulah dibawa heureuy ngamawa heureuy ieu masuk kana sukhriyah dengan Allah diheureuykeun sukhriyah tuluy ayeuna janji Allah diheureuykeun sukhriyah jaminan Allah ancaman Allah diheureuykeun sukhriyah sedengkeun sukhriyah ieu waqas sukhriyah bismin min asma'i ta'ala awadihi awaidihi eta termasuk bagian tina murtad ucapan omongan naudzubillah min dalik mimman la yakhfa alai tegas nama bijati jalma anu teu samar deui ka eta jalma teu asing deui nisbatu dalika ngahubungkeun nyandarkeun itu omongan teh ilaihi ka Gusti Allah taala hal nama haluhur Gusti Allah tegas namanya eta dibawa-bawa itu ayeuna surga nanaonan aya surga itu ayeuna mun teh neraka ayeuna mun teh nanaonan teu ayeuna mun teh jenengan ayeuna mun teh ngaheureuy-heureuikeun kana jenengan kana janji oh kana ayeuna mun teh jaminan anu teu samar deui jelema anu ngomong kitu teh nya eta maksudna dinisbatkeun dihubungkeun disandarkeun karena jenengan disandangkeun kana jaminan Allah disandarkeun kana ancaman Allah pan kitu ai kitu mah aya deui maksud lain kitu henteu aya mah da ieu mah lain surga nu itu ngomongkeun kuring mah pan dina pawayangan aya surga maneroka gitu iya lain ayeuna surga mah itu kuring mah keur ngomong surga maneroka gitu jadi kade ayeuna mun teh mah urah ayeuna mun teh dibawa nyaeta kana aturan Allah dibawa kana jenengan Allah dibawa kana janji Allah dibawa kana ancaman Allah bahasa-bahasa anu tadi teh anu heureuy teh ayeuna mun hayang salamet datang loba heureuy ayeuna kana agama mah kitu hayang salamet tang loba iseng ya tang loba humor yang salamet saterusna wa ka ayaqula wallahu a'lam bissawab.